Aduh, saya mau pesan sajalah kepada semua warga negara Indonesia dari Sabang sampai Merauke, cintailah budayanya masing-masing. Jangan sampai kita keluar dari budaya, karena dengan adanya budaya itu bisa membentengi diri kita dari terorisme, dari tindakan jahat, dari tindakan korupsi. Karena budaya kita khususnya Jawa Barat, sili asa, sili asi, sili asuh. Begitu dari si Cepot. Terima kasih, hatur nuhun. Carita wayang. Carita wayang teh nyaeta carita anu sok dilalakonkeun dina pagelaran wayang. Asalna ti India, kalawang sumber tina Ramayana karya Walmiki jeung Mahabharata karya Wyasa. Nurutkeun Kamus Danadi Bratama, wayang teh asal kecapna tina bayang atawa kalangkang. Hartina lelakon wang-wangan adeg pagadegna jelma, boh lahirna boh batina. Diwujudkeun ku peta-peta wayang jeung dilalakonkeun ku dalang bari dibiri gamelan. Asalna ti India, asup ka urang bareng jeung asupna agama Hindu. Ku para wali dipake media pikeun nyebarkeun agama Islam. Di Tatar Sunda, wayang mimitina sumber sacara lisan. Laju ditarulis dina naskah kuno jeung wawacan. Mimiti aya pagelaran wayang kulit atawa pangaruh ti Jawa, tuluy urang Sunda nyiptakeun wayang golek nu populer tuluy pada mikaresep nepi ka kiwari.